Para mitra sadaya rengse bagian ke-32 urang teraskeun bagian ke-33. Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng nu judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS nya bagian ke-33. Atuh ulah kirang-kirang nyangapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Mangga para mitra sadaya Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS urang teraskeun deui. Ayeuna teh nincak bagian ka-33 para mitra sadaya. Mangga kasubri kaum dangu di mana we linggihna nu sami-sami ngabandungan dongeng Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi kalayan kabingahan carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-33. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang, ayeuna teh nincak bagian ka-30. Dongeng parantos dugi kanalika lalampahan Tajudin anu memang harita teh bareng jeung Jakaria. Atanapi Jakaria dihaja dibawa ku Tajudin maksud jeung tujuan teh sanes kangge ngabuktikeun kumaha ketakna Tajudin. Sombong Tajudin teh para mitra. Kulantaran manehna boga ilmu sombong jadina ta ieu di dieu. Di dieu para wargi sadaya anjeunna teh henteu tiasa hirup bijaksana. Padahal mah sok sanos boga naon ge cicing we kitu. Teu kudu ieu mah. Oh sombongna luar biasa. Tajudin ieu mah urang teraskeun. Barang turun ka Lebak breh ku Tajudin katingali aya nu ngajoprak dina deukeut rungkun sisi Cimanuk. Atuh Tajudin tah eureun deui ka pangiringna. Heula heula euy. Tu tingali di Lebak sisi Cimanuk. Siga anu ngarengkol euy ngan teuing lalaki atawa awewe mah ieu. Tajudin tutunjuk ka Lebak. Atuh murid-murid ting kojengkang ngadareuketan. Uluh. Nya we ki lanceuk. Moal nu paeh mah ka bapali kitu atawa anu mahala ceuk Admayi ngajenghok. Cing teu bola ka ditu euy kadeuketan Admayi. Nah hirup kenehna geus paeh euy jeung bisi wawuh deui. Tajudin nitah nempo kanu ngajoprak di Lebak. Barang dibalikeun kebeg Admayi ngakebeg si horeng awewe teh. Awewe tapi teu apa saha-sahana. Beungeut gareuneuk tapak diteungeul awak careda tapak disiksa. Pakaian rajet pinuh kuleutak jeung getih garing. Geus kitu mah Admayi ngusapan tak ngagupayan Tajudin anu keur ngawaskeun di pasirna. Cut Tajudin jeung pangiringna tarurun ka Lebak. Kumaha Admayi hirup keneh euy? Tajudin nanya bari ngarandeg. Ari hirupna mah hirup ki lanceuk ngan beungeut jeung awakna ruksak caracad. Eta maneh apa kan rupana? Mah tak teu apa ngan katingalina mah awewe. Hah? Awewe? Tajudin siga nu ngajenghok. Kojengkang ngalengkah barang diteges-teges si horeng Nyi Darsi. Atuh puguh Tajudin ngalenyap mireungeuh ka aya Nyi Darsi kitu ruksakna. Astagfirullahalazim. Geuning Nyi Darsi ieu teh. Jakaria harita teh para mitra tengeteun rukana rupa Nyi Darsi. Gog Tajudin jeung Jakaria cari ngogo kitu denu sejen. Sedeng tatangga Jakaria nu nutur-nutur ti lembur keneh ngaregreg di pasir sisi kebon. Nyi Darsi, inget teu Nyai? Tajudin nanya bari nyangkeh punduk Nyi Darsi. Dikersakeun harita Nyi Darsi beunta tuluy mureleng kana beungeut Tajudin. Geus kitu ret ngareret ka Jakaria. Berbaye cimatana kaluar ngalemereh kana pipi. Nyi Darsi inget Nyai, ieu Kang Jaka teh. Ceuk Jakaria bari panon carindak-dak. Kusaha Nyai disiksa teh? Ku si Salim atau kudu sejen? Tajudin nanya bari pok Nyi Darsi nemalan haros-hos teu pati tatag. Ku Salim? Tajudin nanya deui bangun teu sabar. Harita Nyi Darsi ungeuk nu hartina nya disiksa ku Salim. Puguh seuneu amarah Tajudin kontan ngabulak-bulak. Sakujur awak ngaleleper kaeuneurkeun ku nafsuna ngagidir. Beungeut semu geuneuk teu beda ti beusi atah beuleum. Untuk kekerot pinuh kagemes. Kutina katelengesan Salim. Kurang ajar iblis eta.
nyaan lain manusia anu lu meni luas ngakaya raga awewe. Tunggu sia Salim, ayeuna geus waktuna urang silih alapati jeung aing. Kumaha nepi ka mana sia kaluhungan sia teh. Aing moal burung. Moal burung ku aing dijajal deuleu. Cek Koreja Tajudin nangtung tuluy ngareret ka Jakaria. Bahmad Tasim rada curiga gentak nyekel perah bedog. Cek timuruna palang siang Tajudin rek mahala Jakaria. Jakaria, jauh kene euy gogobrog si Salim teh ha. Sapengkolan deui, tema Jakaria bari nguniang nangtung. Mane geus nyaho gogobrogna? Pogo nyaho mah samalah waktu kuring jojoh patutunggalan ge di buruan imahna. Cing euy tuduhkeun gogobrogna. Sileing tong pipilu naon-naon geus euy. Tuduhkeun gogobrogna wungku. Si babalak mah tah. Engke mun geus tu balik deui ka dieu tunggu nyedar si. Ngan wayahna euy si Mang nunggu nyedar si. Omat ulah ditinggal-tinggalkeun. Cek Tajudin bari nepak kana tak-tak Bahmad Tasim harita teh. Jadi tuna marentah ka Bahmad Tasim. Nyakeun si Nyai mah ditungguan ku Mang di dieu. Temal Bahmad Tasim. Leos Tajudin jeung Jakaria arindit tinggal redik dituturkeun ku murid-muridna 13 urang. Atuh sakumaha lila ti sacigna Tajudin. Acan sakumaha lila Tajudin rek ngajorag Salim diparengkeun Bahmad Tasim turun ka sisi Cimanuk maksudna rek si beungeut. Sabab inditna ti imah teh teu si beungeut acam. Waktu Bahmad Tasim keur si beungeut torojo 2 urang lalaki si horeng. Gadek Salim katelaki Jagra jeung Suwadma. Manehna dititah neangan Nyi Darsih ku Salim. Ari hanyat ka pasir gok paamprok pisan jeung Nyi Darsih keur ngajoprak bari hahargungan. Lah kadala ieu geuning. Anak si butuh teh ki Suwadma. Boro urang aprak-aprakan ti kamari dibelaan teu molor ayeuna nyampak di dieu euy. Cek Ki Jagra semunu ato. Baru ieu nu ditetengan ti kamari teh kilanceuk. Heuh ieu ngareksakeun pisan ka urang sia lah. Aku mah teh di bawah ya di bawah kumaha kuliah urang we katempuan ngagandong. Sanajan di bawah ge ka ditu da lain rek dirawatan ku si Salim teh. Heuh ku nyarita mah rek tuluy cenah diparegatkeun nyawana. Leuwih ade urang paregatkeun di dieu we ku dewek lah. Ulah atuh dipaehan mah kilanceuk watir. Mending geus sakieu ruksakna sanajan teu dipaehan ge ningali sare entak kieu mah. Geus moal hareup harapan panjang umur buat sakedeung deui ge ngalepaskeun nyawa. Cek Ki Suwadma rada watireun. Watir-watir kumaha? Kejeng watir segala. Bungan dewek jadi milu asa kasiksa atuh. Heuh rasa samat ka Nya Darsih. Wayahna maneh saseret poe ieu euy. Ningali alam dunya teh. Cek Ki Jagra geus rek luas maragatkeun nyawa Nyi Darsih. Bari serepet ngalugas bedog. Barang rek munggal jangga Nyi Darsih teu kareret torojo bedog Ki Jagra. Ayeuna ngabanting ku bedog deui si horeng kaparengan Bahmad Tasim nu tasi beungeut ti Cimanuk teh datang. Kurang ajar sia bangsat. Bahmad Tasim ngagorowok bari bedogna dipake ngabanting bedog Ki Jagra. Hiu trak. Buri Nyai 2 bedog ting buri cak bijil kemangseun. Puguh Ki Jagra ngaranju gentak mali. Setan sia, urang mana dika ha? Ki Jagra tipu puncereng. Bah, montong make nanyakeun urang mana sagala sia lasun. Lalampahan kawas nung euslem make rek mahala awewe nu geus seripuh sagala. Sia teh sato atau manusia? Cek Bahmad Tasim leuwih kasar. Dina kituna Ki Jagra teu kuat nahan nafsu, seak nyabetkeun bedog dibarengan ku sora matak sentar. Rasakeun sedan sia. Buklep Bahmad Tasim rikat ngalelepkeun sirah. Geblos serangan Ki Jagra gagal. Bareng jeung kitu Bahmad Tasim teu eleh kesit. Manehna nyabetkeun bedog nyacar ti handap maksudna rek ngabajeg suku Ki Jagra. Pedasur Ki Jagra rikat ngajaul. Sedeng dampa suku nu kenca nya badagnya jebrag nojer kagigir. Kalawan teu mis deui ngajejek kana tak-tak, jadi jeug Bahmad Tasim ngajari jeug. Celak Ki Jagra napak deui kana taneuh. Kalawan gentak mali kabelah katuhu kabireungeuh tulang iga Bahmad Tasim molongpong. Ku ayeuna kitu teu loba nu dipikir deui. Pereup kenca Ki Jagra nu keker jeung badag ngagempur cebrod dayagdag cungkel Bahmad Tasim ngajungkel ka tukang sabab ngarumpak catang jambe. Harita Ki Jagra asa tamah garang gentak luncat ka hareup. Maksudna rek nyusul tepus narok tarang Bahmad Tasim nu keur nangkarak bengkang. Ki Jagra ngagorowok bari nyuruntul. Sedeng bedogna diembat. Hiu blak seseukeut bedog Ki Jagra nengel pisan. Tapi nengel lain kana tarang, nengel ngakanca. Kana catang jambe kuat kanyeblok.
Seneng Bahmad Tasim tadi ge rikat ngagulitikeun maneh ka sisi kalawan bedogna teu antepan ngolebat ti gigir. Aduh. Ki Jagra temahna ngagoak bari ngajerete sabab palebah bincurang napisan beunang ku bedog Bahmad Tasim. Keur kitu suruntul Ki Suwadma maksudna marek bebela pati bari ngabongohan ti tukang. Rek nyudukeun congo bedog ngan untung. Tatangga Bahmad Tasim nu aya di pasireun ngabejaan. "Mang, kade tukang mang?" Pokna. Ngadenge sora nu ngabejaan kitu Bahmad Tasim teu kungsi ngalieuk deui gentak ngadoyongkeun awak bari congo bedog dibalikeun ka tukang. Pres. Tobat. Ki Suwadma ngagoak tarik pisan. Awak merenting sabab beuteung pisan katiru ku congo bedog. Bru Ki Suwadma teu bisa hojah deui terus rubuh guyang getih. Hari Ki Jagra nutas kabeunangan bincurang ngalieuk bari ngaheumatkeun bedog. Rek males nigas beuheung. Hiu klep Bahmad Tasim ngalelepkeun sirah. Soloyong Ki Jagra nyoloyong ka bawah ku heumbatan leungeun. Siap plek seret. Aduh. Ki Jagra ngagoak. Awak melenting sabab bobokong kabeunangan. Tapi sakitu mah kawilang tahan. Teu kungsi rubuh samodel Ki Suwadma. Ukur sakali geus teu daya. Seak Ki Jagra nyerang deui rek digas tak-tak. Kilek. Bahmad Tasim asa tamah rancingeus. Ngagentak ngadoyongkeun awakna. Geblos. Plek. Tobat. Plek. Tobat. Ki Jagra 2 kali ngagoak. Bedogna murag sabab leungeun kabeunangan 2 kali nigas. Kedebut Ki Jagra rubuh nang karak bengkang. Kojengkang Bahmad Tasim ngalengkah nyampeurkeun. Laye dada Ki Jagra ditincak. Sok grameta sia bangsat kotok. Tadi sia ngomong ka awewe nyebutkeun ngan saseret poe ieu neuleuh dunya. Ayeuna sia nu bakal miheulaan asup ka neraka. Rasakeun ieu cokor aing bangsat ieu. Dada Ki Jagra ditenyerag satakerna. Krejek. Kedagek Ki Jagra utak getih. Padon buria buncelik nepi ka teu kungsi manitan. Harita kene Ki Jagra perlaya meniteu sirikna patunyang-tunyang para mitra sadaya. Harita teh jeung Ki Suwadma nu geus pangheulana ngaleupaskeun nyawa. Sia karasa ku tulang beuheungnya. Dikira aing rek pacunang ku pantar nu kitu patut. Pabetkeun wae kitu bangkena ka Cimanuk. Lah, teu antep sina ngajaloprak di dieu. Lah, heukeun wae sina ngajaloprak di dieu lah. Ngarangke kanyahoan ku Tajudin jeung Jakaria. Ceug Mat Tasim ngomong sorangan di barung ku ambekan ngahega. Tidinya belenyeng Bahmad Tasim ka pasir nyampeurkeun ka tatanggana nu keur ngaregreg. "Geuning marani dari euy dijurungkeun ku Kang Haji?" Tanya Bahmad Tasim. Pok saurang lalaki katelah obeng nu tadi ngabejaan ka Bahmad Tasim rek dibongohan di tukang ku Ki Suwadma. "Ye teu dijurungkeun, emang niat kuring we jeung waspada sabada batur. Nyata pangna kuring ye jeung batur-batur naluturkeun teh hariwang, inggis mang jeung Jakaria di pahala kitu." Ceuk obeng ngajelaskeun maksudna. "Euy syukur hari dang mah euy. Yu urang kalebak euy tuh, mangga keur nungguan itu tuh ngaranyi Darsi. Ya keun wae kuring mah rek nungguan di dieu mangna. Ari Kang Jakaria rek dibawa ka mana cenah mang?" "Ai maksudna mah cenah eta rek nempungan ieu nuduhkeun Imam Si Salim." "Moal di kieu mah mang?" Obeng ngahariwangkeun. "Wah, nyen katelngesan kadurang gempur wae ku sararea. Yo emang rek kalebak deui sabab katitipan ni Darsi. Nyajung ka ditu keun kuring mah jeung barudak nungguan di dieu bisi nganaon-naon pokona mah." Teh Mam obeng leos Bahmad Tasim kalebak. Gog cingogo nying hareupan Nyi Darsi nu keur hahargungan. Para mitra sadaya, caturkeun Tajudin jeung sapada baturna, geus rek tepi ka sisi lemur panganyerkan Salim reg areureun. "Nu mana ieu Si Salim teh Jaka?" "Tuh itu nu tangka cerme, tema Jakaria bari nunyuk ku leungeun kenca." "Geuning asa jempling kieu euy, boa-boa si babalakeur eueuh euy." "Hayangna hoy datangan ka imahna ki lanceuk lah. Wa teuing keur di jero si goblok teh." Admaye mairan bangun teu sabar hayang buru-buru nyiksa Salim. "Kela euy gampang datangan ka goblokna mah. Urang nanyakeun heula we, tuh kabeneran anu ka dieu tuh. Di kongkoyang ku samping sarung." Ceuk Tajudin ngareret ka beulah wetan aya saurang lalaki keur ngagedi. Si horeng si Pendul murid Salim tas balik ti tampian. Sanggeus deukeut ret si Pendul ngareret terus ngabalieur. Bari kebat leumpang sanggeus aya sababaraha meter ku Tajudin di geroan. "Haye Ki Baraya eureun heula euy." Reg si Pendul ngarandeg tuluy malik. Gidig Tajudin nyampeurkeun bari menerkeun samping sarung disampaikeun kana beuheung. "Ai naon Ki Baraya?" tanya si Pendul mencerong beungeut Tajudin. "Lain imah nu ngaran si Salim teh bener ieu anu ditangka cerme." "Salim? Keteuing atuh da di dieu mah eueuh nu ngaran Salim." Si Pendul mungkir siga nu curiga.
bener sia ditanya teh bejana eta Imah si Salim. Di mah nu ngaran Salim teh. Bener nu ngaran Salim. Sing demi si Panhul sumpah na ge sing nyebut sing demi. Kumaha ditampilin ku aing? Saha ditampilin? Sia. Ye. Ngabawarikeun teuing kana nampiling sabaraya. Naon salahna kuring ditampilin segala. Bongan sia teu ngaku di dia nu ngaran Salim. Nyari eueuh da di kumaha tuh? Teh masih Panhul ngabalieur. Itu saha? Tajudin nunjuk ka saurang lalaki keur leumpang di jalan. Nu rek disorang ku Tajudin. Oh, itu nu keur kadiekeun? Heuh, eta mah jangkrik. Bener sia ngomong teh, dewek nanyakeun jelema lain nanyakeun jangkrik deuleu. Tajudin ambak asa diheureuyaan. Oh, jangkrik? Kan kelo sia cebet beungeut si Panhul dicabok para mitra ku Tajudin. Ayeuna mah sifat-sifat Tajudin saha kadua gaplok telin bobodoan. Ye bedus teh. Kunaon jelema teh kawas nu lieur euy? Jika waduh gadung, tuh bubuh ngado nyabok, cek si Panhul bari nyabakan pipi meni beureum. Nah, tuh sia ditanya ngadon heureuy. Dewek nanyakeun jelema majarkeun jangkrik. Hayang ditampiling deui sia ku aing. Tajudin geus meberkeun dampaleungeun anu katuhu. Tong sok lalagieun kibaraya meni hayang mino abongkeun ka jelema anu kaboga. Nah, tuh kawas ditanya ku gelo sia. Nya, itu nu kadiekeun teh jangkrik. Pek sia digitik ti ku aing. Tuh nya. Ya kubekina keur kana nyiksa batur teh. Kumeta ge can disinter-kinter acan uing mah. Ngaran si jangkrik meureun kilanceuk ceuk Admayi. Tah ngartieun keneh batur anjeun geuning. Oh, jadi jelema nu itu ka dieu teh ngaranna si jangkriknya. Nya jangkrik. Baweuna keur kos bir awewe we. Nyahoan kira-kira ngaran si Salim. Keteuing tanyakeun ka dinya, kuring mah teu nyaho acan ka ngaran rupa jeung si Salim teh. Teh masih Panhul bari ngaleos. Sedang si jangkrik geus deukeut jadi ku Tajudin disampeurkeun. Regeureun si ganu ngahaja megat jajalaneun. Kibaraya, ari Imah Salim nu mana? Tajudin mencerong beungeut si jangkrik. Eta Imah Salim tah, teh si jangkrik nunjuk ka Imah Salim. Nu eta kacerme? Nya, aya di imahna. Kateuing da kuring keur balik tos nyaba jeung kedatangan sorangan. Bisa lamun andika ngajajabkeun ka imahna? Ah, teu naon hayo bareng jeung kuring atuh. Tema si jangkrik eueuh kacuriga naon-naon disangka semah ngadon main ka imahna Salim. Jaga, jung maneh ka ditu baturan si Mang. Nyalah. Tema Jakaria bari ngaleos ka lebak tapi teu kebat regeureun ngadon nyalingker ka deukeut Barumbang nu maksudna rek ngawaskeun Tajudin anu harita Tajudin geus nepi ka buruan Imah Salim. Ari datang ari rob murid-murid Salim aya kana 20 urangna ngadon ningker abrulan Tajudin. Puguh sakedapan Tajudin rada ngagebeg. Terus rarat reret ngebagi reret ka murid-murid Salim nu ningker di buruan. Nu teu sakumaha lila torojo Salim kaluar ti imahna. Tuluy ngajega dina golodong. Si oreng si Panhul kesit ngabejaan batur-baturna. Yen aya sababaraha urang jalma nanyakeun Salim. Bagea kibaraya aya naon andika ka dieu ha? Ceuk Salim make jeung seuri heula ngagak-gak bari nulak cangkeng. Oh, si laing nu kasebut ngaran si Salim teh jago pasti raja teh. Memang dewek deuleu nu ngaran Salim. Naon gunana naon perluna si laing make nanyakeun ke dewek. Rek ngajak main sindir, rek main bakarat, rek main domino, rek main naon, rek main ceken. Sok. Dewek datang ke tempat lain rek main deuleu. Sabab dewek geus ngucapkeun Allahumma baidna. Ya, tema Tajudin geus mimiti basa-basana kasar harita teh. Jadi rek naon atuh sia teh? Salim ngagak-gak seolah-olah nyengsirikeun. Bari jerut turun tuluy ngadeuketan Tajudin kalawan nyarita. Nu matak ngahudangkeun pipanaseun hate. Kawas turunan kiai we sia make becus ngomong gitu sagala. Paingan make kopeah jeung dikongkoyang samping sarung geus belel sia. Ari legeg-legeg lebe ai gidig-gidig santri waruga cengkrang. Kawas nu kurang nyatu atawa terengahkan kejo sia. Setan sia. Ngomong janji ngangah we. Tajudin ciciduh ka hareupeun Salim. Hari kitu aya naon si laing jojor ka dieu teh ha? Montong loba pertanyaan deuleu. Hutang uyah bayar uyah. Hutang getih bayar getih, hutang pati bayar pati. Geus waktuna dewek jeung ilahi ngayakeun balitungan pati. Hah? Rek nebus pati saha si laing teu kunyang? Dewek rek nebus pati nu jadi bapa jeung tatangga dewek nu geus dikaniaya ku walaksia. Kalawan imah-imah di lembur dewek bersih ku kabiadaban anu kitu ules. Umatak yo urang pada-pada nyekal sabuk milang tatu. Paheula-heula ngalapati jeung dewek.
tema Tajudin geus teu kuat nahan amarah barakatak Salim seuri menilala gedan. Para mitra kaum dang, sakumaha nu kauninga Salim harita lalagedayan bari seuri. Si horeng si laing mantau gadieu ngadon rek sosoro kojor. Ngarasa ara dumeh kurang nyatu. Padahal sakira geus hoream ku melenang di dunya umatak naon sia ngelebok air keras. Atau ngagorok maneh ku cungo bedog tibatan hayang dipodaran ku batur mah. Capek-capeknya ngeker sia. Lamun bener-bener sia geus hoream hirup, heug ku dewek dianteur sakahayang sia. Ngan moal ku dewek sabab dewek teu kolu leuwih hade ku anak buah dewek. Garap kobatan euy. Cek Salim ngahampas kalawan marentah ka murid-muridna opatan. Atuh teu leleda murid Salim opatan jelung-jeleng bari bedog masing-masing butbet rek nahan Tajudin. Sedang nu sejen mah nyarak sia. Menurut kaya wawaneng jeung kapinteran Tajudin lain lalaborakeun, sakilat ngajaul terus jujuralitan dina siraheun pihak lawan nu opatan. Atuh lawan pada celeumeut hari Salim harita ngajega nulak cangkeng. Sanggeus Tajudin napak deui kana taneuh sabrut saurang lawan, nyeureudeg bari nyabetkeun bedog rek nigas beuheung. Buk lep. Tajudin likat ngalelepkeun sirah. Atuh awak nu jadi lawan rada marius. Keur kitu Tajudin kesit ngabanting punuk. Dek solontod bru lawan rubuh. Tapi teu lila ngorejat sarta bedog teu antepan nyabet ti handap. Buk badatur Tajudin ngajaul. Terus ngajuralitkeun maneh ka hareup. Celek napak tukangeun lawan. Kidak lawan Malik awakna muter marengan nyabetkeun bedog. Siuk lep sirah Tajudin ngalelep deui. Awak rada dongko harita para wargi sadaya. Sedang dua pereup disakalikeun notong kana dada. Cungkel pihak lawan ngajungkel. Sabarut baturna saurang deui muru maksudna marek ngabongohan ti tukang. Ngan aya ku edas karikatan Tajudin kacida cukupna. Siga nu ngabogaan aji sabtarungu. Rikat harita ngejat. Manehna teh para mitra sadaya kabelah kenca. Bres tua. Batur nu tas digempur ku Tajudin ngoceak katiruk beteungna. Ku cungo bedog ti baturna keneh. Geus kitu anu niruk beteung baturna gentak Malik sarta bedogna disabatkeun ka tukang. Cebrod pereup Tajudin ngagempur beungeut. Atuh para mitra daek teu daek. Harita lawan dadayak dagan sirah rada ngalengap puguh we. Tajudin meuni asa ngeuna-heuna keur ngagunakeun dua ramo leungeun. Dina gerak caladi noktrok, dua ramo asup kana palebah ti koro. Anu jadi lawan. Nu jadi lawan ngagoa katiruk palebah genggerong. Sedang suku Tajudin belah sabelah teu cicing. Nojer ka babaturan anu jadi lawan ti gigir. Cedak. Dampa suku ngahanca gado pihak lawan anu katilu. Pihak lawan nu katilu kuat ka ngadeng heungak. Tidinya dipino deui ku dua jurus ngahanca hulu angen jeung cukang irung. Dek kejerot. Aduh. Bru tilu lawan geus rubuh. Cacak harita Tajudin lemor teu ngagunakeun pakarang. Puguh Salim ngarasa panas mireungeuh muridna satilu-tilu ngajaloprak di buruan. Ngan gorowok Salim marentah ka murid-muridna supaya ngahurup Tajudin. Gempurdak pokna kalawan murid-murid Salim teu leleda gentak nyerang deui kitu deui murid Tajudin jelung-jeleng nu akhirna tarung campuh. Ari Tajudin harita gentak lucat ka sisi jadi nyaksian muridna keur tarung jeung murid Salim. Sora bedog ting hariuk ting beletrak alawor ting burinyai barijil kembang seuni. Harita nupang lincahna antara murid-murid Tajudin indang lintang ti Admayi. Ubuhan manehna geus cukup nyangking pangarti tina bab ulin bela diri. Rek ditigas tak-tak belah kenca gentak ngadoyongkeun awak ka belah katuhu. Rek ditigas tak-tak belah katuhu dengdek ka belah kenca. Disabat suku ngajaul bari harita teh para mitra. Pereup kenca teu antepan ngagempur pihak lawan nu nyarano gamanehna. Nepi ka geus dua urang nu jadi lawan ngajoprak ku Admayi. Gilak Admayi Malik kabireungeuh kencaeunana aya saurang murid Salim nyuruntul rek nyudukeun tumbak Trisula. Ngan untung Admayi teu eleh cingceung ngagentak ngadoyongkeun awak bareng jeung kitu bedogna ngulawit ngabanting tumbak Trisula nu geus nampeu palebah dada. Kiu trak sora bedog Admayi ngabletrak kana gagang Trisula. Koleweng Trisula ngoleweng keur kitu. Admayi dongko bari bedogna ngolebat ti gigir. Kalawan teu mis deui ngahanca kana palebah walikat. Plek, aduh. Lawan ngagoak bari awak melenting.
Keur kitu Admayi nyusul tepus, nigas pigelang leungeun nu jadi lawan. Plek tobat. Pihak lawan ngoceak samalah tumak Trisula ragrak. Nu jadi lawan keur gagara bagan tadi antep dihanca, palebah tak-tak jeung cangkengna. Harita teh ditutuh. Plek plek tobat. Pihak lawan ngoceak leuwih tarik, bari terus rubuh kokosodan dina taneuh. Ditilik tina urusan kapinteran jeung kawani memang murid-murid Tajudin kawilang cukup. Nepi ka murid-murid Salim tina jumlah 16 urang, kari opatan deui masih keneh wani ngayonan murid-murid Tajudin. Sedang murid Tajudin anu kabeunangan ukur duaan kitu ge teu pati parna. Tungtung nama murid Salim anu opatan teh geus teu nolih kana naon-naon ting bertek malabur. Mani teu sirikna notog-notogkeun maneh, taksiran geus kaijir moal bisa unggah peta. Nu matak manehna ngarejat, atuh akhirna pikeun Tajudin jadi Malik suka ngeunah seuri ngababara katakan. Sok sia rek unggah peta kumaha ari geus kieu sia Salim. Aya hate silaing ayeuna urang ijen jeung dewek atawa rek serah bongkokan sia. Sok atuh mun rek serah bongkokan kibarkeun badar bodas deuleu. Cik Tajudin setengah ngahampas ka Salim. Puguh we keur mah muridna loba nu carilaka. Katamah-tamah aya omongan kitu ti Tajudin. Teu matak aneh amarah Salim ngabubulak. Ya, mantong ngaheulakeun gede sungut sia lasun. Memang aing miharep heula-heula ngalapati deuleu. Dikira aing rek miris ku pantar kitu patut. Cadu aing kudu mundur masia. Hayo ayeuna pamustungan jeung aing sesetan. Tema Salim awong-awongan kalawan teu sabar. Terus miheulaan ngayakeun serangan samalah make ngagunakeun Trisula nu dipake ku muridna. Para wargi sadaya mangga urang sami-sami hanca ye dongeng. Urang sami-sami ngabandungan dua jago, dua jawara nuju tanding. Keur silih rebut nyawa. Atuh para mitra pada nyekel sabuk milang tatu, silih rak-rak iga. Kitu ceuk paripaosna. Mangga kumaha terasna ieu pamustunganana atanapi dina seusehanana saha anu kawon atanapi saha anu kenging. Ai kangalanan tarung mah para mitra teh nu kenging teh nu awon duanana ge ruksak we nu aya komo zaman ayeuna mah. Ulah rasa manis aing gagah aing jago kitu derat teh. Naon teh saha kadua gaplok pan cilaka para mitra sadaya. Janten aya paripaos anu ditampili ngatanapi nu disiksa bebeakan. Mung atanapi dugi upami dugi kana hanteuna panjen pupus anjeunna. Upami teu pupus cilaka tanpa daksa. Anu nyiksana tangtos anjeunna unggah balewatangan. Kitu duanana ge ripuh atuh karena parasia anu gelut mangga urang teraskeun. Harita para mitra Salim menyerang make Trisula. Hiuk Trisula dibanting ti gigi rek ngadagor sira. Lep Tajudin teh eleh rikat ngagentak ngalalapkeun sira. Blos Trisula nyamos geus kitu hiuk ngabanting ti handap. Belesur Tajudin leuwih cinceng ngajaul terus ngajuralit siraheun Salim. Celak napak kana taneuh bareng jeung Salim Malik. Suruntuh Salim nyusul tepus nyudukeun Trisula lempengan beuteung. Gilek Tajudin ngadoyongkeun awak. Atuh Salim rada nyolontod keur kitu teu dibere minge. Punduk Salim dihanca ku pilegelang leungeun. Jabron solontod Salim nyolontod. Cedeng Tajudin luncat maksudna marek nyusul tepus ngajejak sirah. Ngan orok kaya Salim kaburu Malik deui. Bareng jeung kitu Trisula diemat ngabanting kana bincurang. Bereta cerete bro. Tajudin ku waktu ieu daek teu daek rubuh taksiran bincurang asa potong. Salim ngagorowok ngaluarkeun sora nu matak sentar. Bari nyuruntuh rek notogkeun Trisula kana dada Tajudin. Puguh we murid-murid Tajudin tinggal lenyap inggis Tajudin cilaka. Tapi ka inggis eta kontan leungit sabab Tajudin rikat ngagorentel ka gigir. Bres Trisula ambles kana taneuh. Korejat seak Tajudin males najong suku Salim ti tukang. Jabron juralit bleg Salim ti bebeut nang karak bengkang. Sakiceup ku Tajudin kabireungeuh sisi pager. Aya halu ngagoler. Cag dicokot kalawan teu loba miceun waktu. Halu diempat rek ngadagor tarang Salim. Ngan orok kaya Salim teu sepi ku pangarti. Teu malarat ku pangabisa. Tungtung halu geus nampeu. Rek ditadah ku gagang Trisula. Trak halu disada ngabletrak. Keur kitu dampah suku Salim teu antepan ngajejek kana dada. Dayagdag Tajudin dadayagdagan. Korejat Salim ngorejat deui tuluy nyebrut. Rek nyocogkeun Trisula kana dada. Trak Trisula dibanting ku tungtung halu. Digigir kuat ka ngacleng ka tengah-tengah kebon. Atuh Salim jadi leungit anelan.
Tapi sanajan kitu keur Salim masih untupan keneh ngayunan Tajudin. Manehna inget kana ilmu pangwaris ti guruna kalawan harita keneh ngawatak ilmu bari leungeun duanana nyolodor ka hareup. Sabab Tajudin nyuruntur rek ngahanca sirah. Sageus deukeut peletok halu potong jadi 3 beunang ku ilmu Salim. Samalah harita Tajudin ngejat ka tukang, kedak tongona neumrag kana tangka nangka. Geura samat bubuyut sia manusia edan. Geura tadah ilmu aing ye. Lamun nya sia cukup ilmu sugi ku pangarti deuleu. Salim ngaluarkeun ilmuna bari leungeun disolodorkeun ka hareup. Siap-siap katingali ku sararea aya peso balati ting belesat ka hareupeun Tajudin. Geus kitu mah keur Tajudin kakarang ngawatak ajianana pangwaris ti guru katelah Bahmad Rais jawara ti tatar Gunung Linggaratu. Tajudin niu peso balati nu rabeng ka hareupeun kalawan dadak sakala. Peso balati sakitu rabeng plak plik-pluk marurag kalawan sakiceup. Peso balati ngiles. Kabeh murid-murid Tajudin olohok marata simeuteun. Olohok ngemang kadu teu sangka Tajudin luhur ilmu. Akhirna 2 jago ngagunakeun kakuatan batin. Peredug pelebah suku Salim kaluar haseup terus ngelun kaluhur. Leungit jirim Salim ngajang gelek jadi ajag meuni badag sarta ngagerem. Sihung rangeteng bijil kabeh. Kitu di Tajudin ngiles ngajang gelek jadi macan tutul. Geus kitu mah 21 kajajaden diadu silih kerekem. Silih cakar nepi ka taneuh diburuan bejedug dipake galungan antara macan tutul jeung ajag. Atuh murid-murid Tajudin meuni teu sirikna silih tubruk ngarejat ngajauhan 21 nu keur diadu mung hanjakal waktosna seep. Waduh para mitra.